Fitrati wa bi'ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia Landen caritakeun wa qadukia nasiblia akhadhahu halu nupasatuhunna Imam Abu Bakar Shibli iku ngalepu ing Abu Bakar Shibli apa halun hal pimaudin maksubatin ing dalam panggonan kang akeh peringe bakiyatun min qasabin qata'iku tetaping dalam maudil tawi sakakarine kang tetap saking pring kang tugaya kotok pakoma alaiha maka ngadeg ya sibli ngatase maksobah ada kholat maka manjing ya kosob ta maksobah pirijlihi ing dalem sikile sibli pamata min zalik nakamati ya sibli saking mangkono dakholat nyaritakeun jelema nu kaentepan ku hal eta adalah nu kamari kurang geus dibahas inda supi mawaridun yaridu alal galbi min kasbi asradi zat wa anwariha imiti awak aya kulitan kulit di jerona aya dagingan daging di jerona aya getihan didinya aya ruh ngaranna ruh nabati butuh kana dahar-dahar nginum-nginum jang kekuatan jasad saluhureun eta aya ruh hayawani saluhureun eta aya ruhur ruhani saluhureun eta aya ruhur rahmani jadi opat aya ruh lamun tadi mati lu ruh mun geus datang ka waliun min auliyaillah ruh jadi berarti opat ruh sempurna disebut arwahul kumal ruh kamil etalah nu bisa mukammil ruh anu kamil bisa mukammil ruh nu sempurna bisa nyempurnakeun mursyid ngaranna disebutna arwahul kumal. Cik ada macana ulah kuman. Kumal. Jadi geus sempurna tina ruh hayawani, ruh ruhani, ruh rohmani na geus sempurna. Warid nyulusup teng kajaro golbu untuk merasakan sifat-sifat Gusti Allah, asma Gusti Allah, af'al Gusti Allah. Urang mah kuari dibahas bae can karasa. Geus sering urang ngabahas urusan af'al Allah. Fa'alul lima yurid berarti ieu teh kabeh pagawean Allah tapi ngan datang kalisan doang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Urang teh jeung pagawean urang nangadamel Allah tapi urang nyaho teh ngan sakadar di lisan can karasa ku urang can karasa bahwa urang dilempangkeun ku Allah sakitu didedet-dedet ge ieu teh teu karasa tah mah hayal jadi can dibere hal urang ku Gusti Allah tetep moal karasa sehingga eueuh ketenangan urang lamun geus dibere hal ku Gusti Allah urang zikir mulai jam 1 teu boga perasaan ku kumaha hayang dunya teu hayang mulya teu hayang agung teu ieu mah zikir teh lillahi ta'ala be Allah nitah zikir kemudian genang Allah zikir teh mulai orang zikir dulu zikri
la ilaha terurusuhan zikir teh geus bae sesuai jeung aturan la ilaha illallah la ilaha illallah la teu boga rasa diri du zikir teh Allah la ilaha illallah Allah fa'alul lima yurid wallahu khalaqakum lima ta'malun la ilaha illallah dicekel mah dicekel tasbih tapi teu maksud gitung menang sabaraha ieu teh besi menang 3 haju tunduk la ilaha lolobana emang gitu la tenang zikirna teh lah teu boga target sabaraha teu boga target datang ke jam sabaraha kumaha Allah bae la ilaha illallah la ilaha illallah kulantaran tadina urang teh nyebutan ahli-ahli Allah heula make adab-adaban sesuai jeung aturan Allah anu ngagerakeun urang teu karasan kana bakalna leng udang-udang subuh ieu mah lain leng tiget di mana kumaha ngeunah datang ngeunah eta hal ngan kakara rasa ngeunah doang kakara rasa ngeunah namun ditanya ngeunahna modal kumaha teu bisa nyaritakeun pokona mah teu boga pikiran ku kumaha leng rindu ta urang rindu encan dibere kukumaha kakarak awalan hal awal teng dibere rasa ngeunaheun amat sih eta berjam-jam ge sila sugan engke bakalna nyeri henteu sugan singser moal teh makajeun kukumaha ge moal bae jag bae urang sabaraha jam teu karasa misalnya teh jam 1 datang ka adzan Allahu akbar Allah eta hanjakal boga rasa hanjakal ih adzan mah ku ngeunaheun teu karasa di jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 3 jam setengah teu karasa ku ngeunah-ngeunahna ngadenge azan teh ngadenge azan eta teh asa hanjakal embung teh ngadenge azan teh ku ngeunah-ngeunahna illallah la ilaha illallah geus teu maksudna naon teng hese tah meunang deui ka kos kitu teh hese mungkin ke sabulan dibere deui mungkin ke sababaraha bulan teu nyana berusaha tapi engke kadang dibere deui ku Allah kayak geus sering dibere kos kitu teh terasa asma Allah teh aya Sami'un Alim ih keur didengekeun keur dikanyahokeun keur dideuleukeun ieu teh terasa kos lautan laut ilmu Allah, laut asma Allah, laut basor Allah. Geus teu daya teu upaya. Ieulah hal di mana karasa asma bakal karasa sifat. Di mana geus karasa sifat jeung asma bakal karasa afal. Ieu lain nang urang nang Allah. Geus kabeh dedeleuan Allah bae, darasaan Allah bae, da lain nang urang selama urang ngaku moal usul-usul. Sebab ayat pengakuan diri di mana orang masih kena ayat pengakuan diri moal bisa ieu geus lepas kabeh teu boga pengakuan nang Allah ikeur carita penjabaran praktek nama lain gitu ieu carita penjabar praktek nama atuh lain gitu engke teu karasa tama lantaran tama anugerah ti Gusti Allah urang bisa ngalepaskeun mimitina tinggal ngalepaskeun dunia heula dilepaskeun bae heula dunia teh jak dunia mah dipikir teu dipikir sakitu bae dihayal teu dihayal sakitu bae diteangan teu diteangan sakitu bae artina sakitu bae urang boga kepercayaan jafal kolam geus anggeus kolam utar atur pembagian ieu harta urang diteangan ai aturan megana sakitu mah ti lauhil mahfuz sakitu bae teu diteangan ge dasar deuk loba mah deuk loba bae jafal kolam jadi urang teh kuari deuk naon pukar pikir jak geus beres pembagian rizki urang ka urang milik urang ka urang teh geus anggeus geus atuh tanu mun bisa atuh rek naon dipikiran geus anggeus pembagian Allah di lauhil mahfuz tinggal kuari man dipeta-petakeun ku Allah tah pa eta deuk naon deui nu tak boga kayakinan anggeus atuh ka Allah keun ayeuna mah teh ieu mata kicep nang Allah ceuli nang Allah napas di jero urang aya ruh nang Allah dibersihanana ge ku Allah urang teh kan boga kahayang dong kembalikeun ka Allah ilallah minallah fillah mulai nikmat nyulusup
kaharti asma kaharti sifat kaharti asma jeung sifat bakal kaharti afal di mana geus kaharti sifat asma jeung afal bakal kaharti zat sebab moal keluar asma sifat jeung zat aju kos kumaha atuh moal bisa saha ge moal bisa hatta Kangjeng Rasul ge teu ngabejakeun Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu ngabejakeun tapi eta ditajalikeun ku Allah sabada takholli urang ta eta tajalli ditajalikeun teh kemudian eta dibere hal urang tajalli ta eta teh dipilih ku Gusti Allah tempatna Kangjeng Nabi Musa digerokeun ka Gunung Tursina apa teu imkaneun Gusti Allah lamun lain di dinya atuh imkaneun ngan geus kos kitu bae sunnatullah dek bere Allah kahiji hamba na anugerah tajalli kudu dipanggil heula ka Gunung Tursina Kangjeng Nabi Yusuf apa bisa apa teu mungkin di luhur bisa tapi dek ditajallikeun di jero sumur Kangjeng Nabi Ayub apa bisa apa teu bisa lamun ku sehat atuh bisa tapi ditajallikeun ketika geus tinggal rorongkong doang Kangjeng Nabi urang dipilih ditajallikeun teh Sidratil Muntaha walaqad ra'ahu. Nah iyalah Allah teh boga pemilihan-pemilihan nu mantap urang teh urang kudu milih tempat ieu teh lamun tempat ieu teh bagus ieu teh jang ibadah ka Gusti Allah pindah ieu terasa ngeunah ya di dieu mah ya di dinya mungkin diberi anugerah bakalna di dinya ieu teh teu ngeunaheun di dieu mah di anu pindah eta teh menang Allah ngagusar ngageser aya waliullah di Masjidil Haram teh ngeunaheun kunaon aya di Jabal Abi Qubais geunah aya waliullah teh di Masjid Madinah kok teu ngeunaheun ibadah teh padahal mah di raudhah deukeut Kangjeng Nabi kunaon atuh di patilasan Kangjeng Nabi di sekitar eta mah kok ngeunaheun pilihan Allah nah iyalah Allah teh dek merek ka urang tajalli ta eta teh dek nyembungkeun dek ngasupkeun hal ieu terserah Allah teh mah kumaha Allah bae urang teh dipanggil seakan-akan ku Gusti Allah mana ka Banten mana ka Gunung Santri naik ka luhur diuk di dinya sok ibadah sarua jeung kos kitu sila sok pereum bentak aya tukang saho tajalli tah bener gede deh susuna tah tajalli tah Allah nang Allah gusar geser hakikat apa Allah tiapan ge berangkat sia ka ditu ka Mekah berangkat ka Madinah berangkat ka Irak berangkat ka Iran berangkat nang Allah utar atur di satu tempat Allah mere sesuatu nu indah luar biasa nu teu kanyahoan ku batur rahasia Allah paingan diberangkatkeun horeng dek mere eta anu sulit terulang deui ta eta teh selalu kitu bae Gusti Allah ieu di imah bae ge sarua bae di imah teu puguh teu garuh udang padahal mah tilok hudang jeung miji mandi sarua jeung kitu okos gerakan urang padahal nang Allah wudu salat eta teh cek Allah teh salat ngan teu beunang dihayal-hayal kitu aing keur ku Allah keur dititah ya tuh ngahayal edan tuh sirang kana ka ditu ulah seakan-akan kos kitu sebab wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wak salat beres salat deui atawa salat deui minimal 6 rakaat ke ku Allah dibere mungkin di rakaat awal mungkin di rakaat kedua atuh tah mah kumaha Allah bae dibere leng bae di jero salat teh ku aya ngeunah rahasia Allah dibere ku Allah jicipan eta mah rahasia Allah mungkin ka ul kiai mungkin ka ustad mungkin ka pedagang mungkin ke petani mungkin ke karyawan atuh kumaha Allah bae nu neuk merena mantek aya kiai teu ngeunah-ngeunah salatna tapi ngadenge aya hiji karyawan abdi dipasieun ke ku nikmat ieu teh rahasia Allah anugerah ngan coba datang deui henteu kos kitu bisa deui henteu kadang-kadang sulit teh nah ieu keur carita nyulusup hal di mana geus aya hal nah ieu tadi teh hal teh waridun yaridu alal qalbi min kasbi anwa asrari dzat wa anwariha keur carita Imam Syibli Abu Bakar Syibli mun urang geus ka Baghdad karasa kadeule gambaran makom Imam Abu Bakar Syibli itu luar biasa. Dan
dibere hal ku Gusti Allah diciwit teu karasa, digebugan teu karasa, digolok teu karasa. Bata bentak bae henteu naon kitu ngaranna henteu tunduh. Ceuli dedengean lain dedengean nu ieu, lain dedengean nu ieu. Lain dedengean ieu suara mobil, suara teh teu kadenge. Jadi pindah tak ketika aya hal teh dedeulean lain nu ieu, dedengean lain nu ieu, aambean lain nu ieu. Jadi ngageser padahal jeleumana di dinya. Mun sakira-kira dicabut teh halna teh biasa deui. Ketika dibere hal di dinya kene jeleumana tapi lain dedengean lain nu ieu, aambean lain nu ieu, dedeulean lain nu ieu jeleumana di dinya kene. Masyaallah. Boro-boro keur carita alam kawalian, alam jin, urangna di dieu, tapi ternyata dibukakeun ku urang ku Gusti Allah di alam jin. Atuh asup urang ka alam jin, biasa kadeuleu alam jin teh kadeuleu istana, kerajaan dan lain sebagainya. Di alam jin ieu mah lain alam jin, alam hakikat. Tah Abu Bakar Shibli teh teu karasana naon, geus mang poe-poe teu sare. Sababaraha poe teu sare teh lain teu sare lalagan teu sare bae teu kuat. Sebab lain dedeulean nu ieu, lain dedengean nu ieu. Nah, di akhir ayatna Abu Bakar Shibli asup ka hiji tempat eta teh kumuh anu luar biasa, loba puntungan-puntungan awi anu sarareukeut. Nyana asup ka dinya di alam hakikat ku ngeunah teu karasa, aya paku nancep, aya awi nancep teu karasa. Ternyata paku jeung awi nu nararancep ka dirina teh eta teh ngajadikeun sababna maot teu karasa kunyana. Teu karasa kunaon di jero hal eta henteu karasa. Nikmat luar biasa. Asa jeung Allah bae. Neuleuh Allah, denge Allah, napas hu Allah, hu Allah, hu Allah. Allah. Jadi geus gahiji teh teh. Nah ieu moal karasa, tah lamun geus kos kitu urang paeh ge teu karasa hayang paeh ge mun geus datang ka dinya teh lolobana waliullah teh ngadoa hayang paeh. Nikmat jasa sebab kapanggih jeung Allah geus usul, berani di jero kubur ge nang tangan malaikat. Lantaran Allah na eta kene di dunia di luhur bumi Allah na eta, di jero kubur Allah na eta, di mahsyar ge Allah na eta. Kuari geus wau jeung Allah atuh teh sieun ketika malaikat maut ketika malaikat maut menjemput nyawa saya malaikat maut deuk naon nek nyambut nyawa lain ti kamari angel amat sih carekan malaikat maut kira-kira aya tuh curu kudu nyarekan sagala tuh gegeraan hayang geus geura usul ka Gusti Allah hayang geura kapanggih gitu hayang geura kapanggih jeung Gusti engke di kuburan ge ditanya ku malaikat munkar nakir man rabbuka tuh jatanya sia nanya maka ditu kenucan wow jeung Allah aing mah di dunia geus wow jeung Allah beuh ceuk malaikat poara amat laporan ka Gusti ieu jadi ditanya nyarekan kula sia teh men tanya-tanya bae ceuk Allah teh geus teu kudu ditanya tah mah geus wow jeung Allah engke di mahsyar teh kitu jangan mah ngaroko bae tenang bae di sisi tenang wae cenah wae atuh kalem bae deuleu jelema nu kieu nu kitu eta sabodo nya nu geus wow ieu jeung Allah nungguan panggilan dong sugan sieun atuh henteu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun naon sebab atuh di dunia da geus kapanggih jeung Allah teh geus wusul atuh geus kasieun inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lain kuari bae teh buka kasieun di jero kuburanna sugan sieun atuh henteu di mahsyar sugan sieun atuh henteu nu mantak cenah mah kukucuprakan ka neraka ge masalah nu mantak daripada urang dideleukeun ka sorga haja teu ka sorga maning ka neraka tapi teu panas. Waliullah teh pan ditaneangan murid-murid da coba besi di neraka murid-muridna kukucuprakan di neraka. Teu panas cenah mah neuleukeun muridna sia ieu. Waduh, geus aya abdi Asep. Di mana Asep Cikupa? Geus tarutung ge. Oh. Aji sia mung kunaon gara-gara ulah ngobrol lah angkat heula. Kela sia menjadi tutung ge kunaon ya ngeridit geus teh kena asup ka langit biru aduh Gusti Allah agung nah ieu urang nyaritakeun ka saya geus diangkat eta waliullah ulama kukucuprakan di neraka masalah teu aya naon kitu ngaranna henteu panas
contoh teu panas Kangjeng Nabi Ibrahim kuniyana rukuni barda wasalaman ala Ibrahim tama adab doang seuneu manaskeun adat tama jabuktina para rasul para nabi para aulia Allah ketika ku Gusti Allah ditiiskeun atuh tiis bae nah iyalah Abu Bakar Shibli teh ya asup ka hiji tempat nu kumuh katojo sukuna ku awi dan lain sebagainya teu karasa ceknya terus maot Sayyidina Ali apa karasa tuh henteu geus aya hal mantak cek Sayyidina Ali eta cabut geus cabut oh ja teu karasa halna keur aya kos kitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jelema bobogohan ku nikmat-nikmatna galedeg kadenge moal kadenge di sisi kuburan sugan sieun ka kuntianak henteu moal padahal mah nyana eta di sisi kuburan nya hujan geledeg glungsing jeleget henteu sieun naon sebabna geus wusul ka susu tah eta kos kitu eta keur carita dunia dicontohan ku dunia deh ieu mah uzuran ruhani masya Allah geus leuwih ti sagala rupa ruhani mah hese ngagambarkeunana lantaran kanikmatan ruhani mun dibandingkeun jeung kanikmatan jasmani mah eueuh tai kukuna acan ketika hiji jelema diberengeunna salat ukur ku barang dahar ukur ku pakaian ukur ku kendaraan ukur ku awewe moal bisa kaukur eta kakarak dibere awalan geus ngeunah nu mantak makin ka ditu makin sono lantaran geus dibere nya sabodo aing mah geus deuk Allah bae makin sono jeung Allah andai kata dituturkeun teu bunga ditinggalkeun teu sedih sebabnya mah geus dibere anugerah ku Gusti Allah nikmat ketika salat ngeunaheun ketika maca Quran ngeunaheun ketika zikir ji malah mah ribet loba jelema teh ribet cenah mah ribet aing mah geus pokona mah cak aing mah jeung Allah bae mun bisa mah ngan nyana kembali deui nang Allah ngagerakeun ja dititahan ka dieu henteu tapi datang diundang henteu tapi datang oh berarti mah tinggal kumaha urang narimana nyanggakeun sadayana ka Gusti Allah hakikat nama nyana teh tak embungeun naon sebabna ribet jeung jelema mah ribet geus mah ngeunaheun sebab ketika maca Quran teh teh kudu loba maca Quran nikmat zikir gitu keneh geus lain ukuran 1000 2000 keur awal mah heueuh ulah kurang ti 1000 ulah kurang ti 10.000 keur awal mah ai kadituna mah geus dibere ngeunaheun mantap 1000an jelema maca la ilaha illallah aya waliullah maca la ilaha illallah hiji bandingkeun jeung jutaan la ilaha illallah nu can usul beratan hiji tah nu mantap naon kitu ngaranna hiji zikir dibaca ku ahli Allah hiji jana zikir bandingkeun jeung jutaan manusia beratan keneh ieu kitu keneh doa ahli Allah henteu kudu loba Allahumma ighfir lahu warhamhu sakitu doang nyulusup ka mayit ngeunaheun jasa karasana Kiai Golkar ngadoa Allahumma ighfir lahu warhamhu cak mayit teh geus aduh ya aing nyangsang ditangkal Golkar ieu cek ya aing bisa ragag ya Allah hese lamun jelema geus dibere makin sebabnya nama di alam jeung diomongkeun teu pengaruh di alam sakitu bae diomongkeun sakitu bae jak embungeun ieu nya nama sebab jelema lamun ngaji hayang dituturkeun hawa nafsu jelema ngaji magahan ngaji ceramah dakwah geus lain ditanuturkeun nyana ka Allah geus ngajak ka Allah bae lamun diri itu geus ka arah Allah atuh geus cukup jangan ngajaknya ka Allah jadi lain hayang syak kunaon teu ngaji ka aing hawa nafsu siksaeun Allah tetek kiai kos kitu kunaon teu ngaji syak ka aing siksaeun Allah atuh kunaon hayang diajian pan ngaji teh ngajak ka Allah ge Allah anu noelna daekeun jeung heuteuna dakwah teh ngajak ka Allah ketika urang ditu didakwahan geus ka Allah atuh geus urang sok aju pan sia didakwahan ku aing bere atuh aing amplop eta kos kitu bahaya takos kitu tah nu mantap lamun aya jelema dakwah macakeun Al-Qur'an macakeun hadis macakeun kalam Allah macakeun kalam ulama kemudian nu dimaksudna teh kosoda
kitul mal wasanaan. Nah, lamun dimaksud harta jeung pangalem ieu adalah ria. Ria teh tuh bitul amal kadituna siksa. Siksa bacakeun Al-Qur'an makin loba nu ngadengekeun makin gede ganjaranna. Jelema ibadah kemudian didengekeun ku jelema loba makin loba nu ngadengekeun makin gede ganjaranna ka dirina. Lamun henteu qasdul mawasana. Lamun tujuanna hayang harta atau hayang pangalem atau duana nya harta jeung hayang pangalem siksa Allah nu bakal terjadi. Dek ngaji Quran tah, dek pidato tah, dek ceramah tah, dek ngaji tah, kudu kumaha tuh ajakna ka Allah. Ngajak ka Allah dirina kudu geus ngarasakeun ka Allah. Lamun ngajak ka Allah dek aya nu ngadengkeun dek henteu dek lobaan dek saetikan akur bae. Ketika enggeus ka Allah bungah nu aya. Urang mah lain kitu pan. Oh, narurut ka aing. Bungah ka Allah basa bodoh teh nurut ge. Urang mah tibalik, tak ieu lain. Bungah asal geus ka Allah bae ge. Urang ditu geus salat atuh geus teu kudu didawan geus cukup. Urang ditu geus ngarzarakat geus atuh teu kudu. Ja dakwah teh ya, dakwah neruskeun Kangjeng Nabi di sampingnya imankeun ngaislamkeun, ieu jadidu imanakum, nambahan gede iman, nambahan anyar iman. Kudu urang ditu areun geus salat, areun geus zakat, geus teu kudu ka ditu atuh, nu penting mah ka Allah. Nyana teh silaturahmi atuh kajeun tapi urusan nafsu teh datang-datang urusan nafsu cenah geus teu ngaji jang geus atuh masalah ieu mah sok ditanyakeun sieu datang-datang ka aing barang geus jadi jelema ye baheula mah sia keur nyungkruk ka aing bae nah ieu siksaeun kiai siksaeun siapa ngaji di aing nyaho ka alif lempeng jeung bengkok teh pan di aing ku ari sia geus gigiridigan ka dieu ka ditu pan tilok nyaba ka aing kiai siksaeun Allah. Ji atuh geus we urusannya nyampekeun atuh geus ganjaran engke bae di akhirat bari tungganana ulah kuari diomongkeun padahal teh murid aing tapi kuari nya geus tilok ka aing bloon jasa sumpah sia ku aing sia disapa sia ku aing cak muridna ngadu sapa yuk ngadu sapa Bang. Pokona jeung nu teu karena Allah mah panyakitan bae tapi lamun nu jeung karena Allah sebab nu di dieu ridho Allah nikmat kanu ngaji nikmat kanu ngadengekeun nikmat ka murid nikmat naon nikmatna mere sakitu teu mere sakitu datang sakitu teu datang sakitu sistem ngomongkeun sebab lawan izin ka Gusti Allah ja hakikat mah titipan ti Gusti Allah ngajak lagi ka Allah ieu kuari geus da bisaeun nyana teh tadina diajak ka Allah cara ngaji amil ngaji jurumiyah narkib dan sebagainya halal ngasal alfiah dan kuari geus mandiri atuh geus teu kudu kumaha geus bisaeun nyana ka Allah bahkan geus ngajakan ka Allah atuh geus urang mah diojol pantah kamuliaan teh ku keagunganku dunia ieu kutukeun Allah teh urang lamun ngomong kos kitu teh hese jasa hese teh kos kitu cita bacana ka aing emang kasiha pugu aing mah eueuh hiji-hiji acan hese mantak urusan batin lamun teu boga guru moal bisa ria capek jasa ngaleungitkeunana ria teh capek sebab urusanna ruhani urang kuari encan aya guru ruhani atuh moal bisa sanajan dulur-dulur supaya ikhlasnya sebab urang teh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tah caki pudoli teh kos kitu dari ceramah tah mukhlishina lahuddin pugunya na berangkat ka ditu ge hayang amplop atuh tia kunaon ngadongengkeun mukhlishina lahuddin panyanana ge lamun teu di amplopan teu datang pan cenah mukhlishina lahuddin pan eta munafik eta kos kitu ngaranna sial cak haji pudoli emang sial sia mah atuh lain aja pudol ini kabehan aduh nganyan apa ya ditukangan kabehan hese emang kumaha jak kiai ge dulur sing ikhlasnya ai ceramah teh kos kitu pada ulah kamari ge ngadengekeun Ki Nurjaya sing ikhlas bae sing ikhlas pugunya na kadinya ge hayang diberi duitan pada teh kos kitu tah munafik eta teh ngaranna tak kudu kumaha atuh urusan rohani atau beneran pancang ngabeneran ge 1 juta kali ngomong ikhlas moal bisa sebab candi urusan pan aya candi urusan lah atuh ngaranna ge candi urusan kadaharanna naon rohani teh obatna naon rohani teh antina naon rohani teh ai awak urang mah pan kuari teh di urusan isuk-isuk ulah ngadahar rujak sia nyeri betung nya isuk-isuk ada rujak yang itu cara baca aing normal hakan ku sia menang bae setengah jam WC mananya itu bukan sia tak eta teh isuk-isuk dia urang diakurkeun bae wuduk haneut nah mantap cek urang teh laksa mantap ieu naon deui karana belah ditu teh tuh naon deui
ngomong atuh sia tetekeun geuneun tah teng akur untuk menjaga kesehatan disesuaikan kadaharana ieu kieu ngantuk saeutik urang teh disarekeun jang awak bae urang geus teu kudu dipeta-petakeun meta sorangan mentek cek Imam Ghazali cek Imam Syafi'i seluruh imam pamarentah teu urusan dahar rakyat bakal dalahar bae sebab naon kebutuhan masing-masing ulah diurusan coba urusan dah neangan bae aya sangu dangder hui naon mantang hui jeung mantang eta keneh bakal sebab kebutuhan sorangan ini urusan malah urusan dahar rakyat mah urusan statistik urusan politik urusan birokrasi dumantak nu jadi pemerintah teu kudu kiai nu bener utar aturna urusan jang urusan perekonomian jeung perpolitikan sanajan cicing dimui ari teu becus mah kiai cicing dimui teu becus atuh acak-acakan bae teu kudu kiai majelis ulama teh ngan sakadar ngaran doang nu penting mah bisa birokrasina sanajan lain kiai sesuai jeung aturanana jadinya nama urusan kalurusanana dina kitu urusan siasatna ieu salurkeun ka dieu ieu ka dieu teu kudu kiai acana kiai bae atuh leuwih abdul asal leuwih kudu leuwih bisa ternyata diuk di dinya leuwih ambruk atuh pecat kiai ganti ku si peot teh dinya teh kos kitu nagara teh sebenarnya mah kos kitu ngan dikira-kirakeun kiai lantaran dititipan ilmu bakal leuwih bagus asup ka DPR jadilah bupati ternyata ambruk sebab naon dikendalikeun ku Yahudi di negara urang mah nah kitulah nah ieu balikan deui ikhlas teh ya bagian ruhani lamun urang encan ikhlas moal datang hal satungtung aya keneh ria ujub takabur nafsu ngaranna moal datang hal jelema didatangan hal teh ku Gusti Allah diberi anugerah ketika geus eueuh panyakit ruhanina ku ari urang saseleh dek ngelengitkeun ria ge sebab ria bagian ruhani posisi riana aya di lelembutan nu mana di urusan ge encan ku urang salilana aya mah aya kitu ikhlas saeutik prosentasena cek Imam Ghazali teh mah aya ikhlasan aya riaan ditimbang gedean mana ikhlas jeung ria gedeana ria bae urang sodako ikhlas aya riana aya timbang gedean ria bae can di urusan mah urang aya nama tutulung ka batur aya ikhlasan aya riaan timbang gedean ria bae urang ngaji ceramah aya ikhlasan aya riana ikhlas cek jadat jaya mandek mituturan batur yang teman duit bae dibere atuh alhamdulillah itu dibere atuh eta non gitu ya alhamdulillah kena lah pokona malah geus bae ceramah bae nyana dak bae datang ka imah dibuka leutik amat riana gede liana tetep bae hese can diurusan tah mantap perluna pengurusan ruhani kudu ka ahlina nu tadi teh kudu ruhul kamil arwahul kumal ilah anu bisa ngurusan urusan ruhani jelema nu geus bersih ruhanina ieu mah urang guguru ka jelema anu encan bersih atuh ka bawa nu mantak anak almarhum abah teh dik di pasantren anak awewe ka ditu bae nya ka mana cak anak teh ka cinta pada ulalah cak abah ih palalinter keluaran cinta pada mah ulalah cak abah teh mending di urang-urang bae atau ka dinya ka Bogor sakali deui aya ka cinta pada we ulah nu mantak ulah nama guruna sok asal keluaran cinta pada bae haju bae jualan tiung tak eta teh ti dituna jualan tiung guruna ka muridna ge jualan tiung terus bae muridna ge engke mun muridna de jualan tiung deui bae jualan jilbab jualan tah eta ti luhurna kos kitu tah kolot mah geus istimewa jasa ulah sok jualan tiung saeutik mah ngomong panyakit eta dibawa di pondok bae guru geus jualan atuh ka dituna kumaha tah eta lah jadi ilmuna mah gede teh ngan dibere embel-embel kuari muridna kitu bae asal aya pengajian jualan asal ngayakeun pengajian jualan atuh emang uyah moal tetes kana pasti teh mantak ge neangan guruna nu ikhlas mantak kula masantren di Banjar teh cek abah teh di dinya bae lantaran eueuh surahan di Banjar mah hayang pindah ka Cikole hayang pindah ulah geus di Banjar bae bebeja kula ka abah bah
di Banjar mah ieu ngaji utawi iku surah lapar doang jadi teu boga kajen di Banjar geus lain kajen mah sekolah teh geus jadi sampai geus saya mah sadaekna lah geus sayang ka ditu ulah ka dieu ulah ka ditu ulah ka dieu ulah can kaharti kahartina ka dieu tahapan ikhlasna nu beda tetesan ikhlas engke deuk hayang surah kumaha sia lamun guruna ikhlas ngembang lamun guruna teu ikhlas sabakutet sakitu bae sia sia nya bakutet tak sakitu tah bahasa Perancis eta bakutet teh teu nyahoeun jadi hese tah kolot mah luar biasa istimewa ulah geus di Banjar bae barang diteliti kos kitu gitulah loba-loba hal-hal anu diulah ka anu ulah bahkan kula geus siap dek belajar di Mekah geus saminggu deui dek berangkat nu nguruskeunana kana Haji Muhadi di Jakarta tanpa make biaya kurang geus nyieun kitu ijazah sanawiyah jeung aliyah ge geus nyieun geus dialihkeun ka Arab geus tinggal berangkat seminggu lagi cenah berangkat beja ka kolot ulah henteu bae yang bisa bahasa Arab dah ulah coba barakali geus ulah gede ka kuari ijazahna dihitung ngendek bae anakan bisa meureun dicokot henteu ku kula kalau boga sanawiyah jeung aliyah teh boga sadajan teu sakola eta meureun teh blonda aduh masyaallah wallah alam kuari itu di mana tadi cokot jajak abah ulah kaharti kuari meureun lamun kuari bisa bahasa Inggris paseh bisa bahasa Arab paseh lalancongan kaditu kadayeuh meureun kapake di pamarentah kapake di NU meureun kapake jasa sakieu ge bodoh deuk digeser-geser bae ngan aya bodoh bapak nu teu berani embung aing bodoh ke diseureurkeun batur geus ngaji kieu bae aing mah bade doglos lah pokona deres tah inget ka kolot bener teu meunang lelempangan kadayeuh nya sia dayeuh nah iyalah jadi barang diamati kuari ikhlas begitu terus dididik ikhlas bari terus dipraktekeun encan bisa ai beneran ikhlas mah ngan praktek lalaunan bener oge sia ngaji bah panu ngajina ge kiai mah ulah neuleuh kiaina asal sia bisa ikhlas nu barisa ngaji bakal ngaji ka sia jago ngaji tapi teu ikhlas mundur boro-boro nu bisa ngaji nu bodoh ge moal ngadekeun sia jaheunya geus kitu bae geus pokona geus ulah hayang dilalawan ulah hayang dibere ulah hayang disasalaman ulah geus ngaji titik geus sakitu pan ngomong mah babari tah coba ge ceramah pun pahit jasa cak Haji Pudoli eta ikhlas pahit cak gadata deres mun teu kempes ban jeung teu kurang bensin mun kurang bensin pada teh pahit jasa lain pahit ketir tah mah Nailah diurus supaya mah sekadar bayangan sebenarnya mah bahwa urang horenganan encan ngurusan batin. Ternyata di mana can ngurusan batin horeng ibadah urang PK. Taya mah nyarita teh lainna naon horeng aya parantina nahu sorop aya parantina kitu keneh ruh ge aya parantina. Ulah sambarangan asup tarekat, ulah sambarangan asup pengurusan rohani, kira-kira encan pas mah ulah maning bersyariat be insyaallah ku bersyariat ge. Wallahu a'lam.